Haram hukumna kolot boga hutang dibayar ku anakna. Bloon plongo si mah. He, atuh ngaranna mayar hutang mah dek dibayarkeun ku anakna ke, ku kakana ke, ku bapana ke, ku dulurna ke, atuh sah-sah bae gitu. Malah bagus anakna mantuan mayar hutang heuh. Ih, polongo ieu komen. Haram hukumna dibayar haram hukumna kolot boga hutang dibayar ku anakna. Atuh samang koan. Itu polongo jasa dak. Hei, urang nu polongo bego. Urang nu polongo dibayar ku anakna. Heuh, atuh ngaranna hutang mah nya. Ih, bener polongo urang. Selalu polongo. Hutang mah dibayarna ku duit lain ku anakna, manya anakna dek dibayarkeun. Selalu polongo saha. Dibayar. Heuh, bener mang. Haram, jelas haram. Anak mah teu meunang dibayar jeung hutang. Atuh bayar hutang mah ku duit lain ku anak heuh. Sia polongo ih. Satu nu polongo. Iya, iya. Ai, kakula-kula. Mantak lamun maca komen dia ditelaah heula heuh mang bener maneh. Ampura lah urang polongo mang. Assalamualaikum. Idit, iyo.